Ngintip proses perakitan wayang, hayu baraya kumaha tah ieu mula-mula urang pasangkeun bajuna tapi ieu urang skip wae nuju masangkeun bajuna mah margi ti hahargeng ieu teh. Sami pastina oge upami anu sok masangkeun baju mah utamina baju kaos kitu henteu rekomendasi nya keur di naon disebutna keur di videokeun mah gitu kumargi ti haharegeng atuh da betot ka ditu betot ka dieu tah. Upami anu kantos nyobian kitu mangga komen tah. Naon sami henteu sareng sim kuring gitu tah. Upami ngangge anu rawis mah bajuna eta mah enakeun pisan gitu. Rata-rata diangge ku wayang purwa nu kitu teh. Tapi keur wayang purna mah asa kirang ieu nya kirang sreg gitu tah kedah dikaoskeun wae siga kieu. Ngomong-ngomong ieu teh jadi ka barat ka timur ngobrol teh. Enten urang tuh parantos beres we tuh ieuna teh. Duh ieu mah. Tah ayeuna urang kantun masangkeun sampingna baraya tuh. Samping atanapi sinjang tah urang pasangkeun tah ngangge beureum-beureum ieu teh kumargi ieu teh hoyong naon disebatna hoyong ismaya sareng rancasan saurna. Tah ngintunkeun referensina teh sapertos kitu wayangna da meureunana urang ari naon ari pangrajin mah teu beda warung meureunana hoyong nu kitu nu kieu ge teu weleh dicumponan ari mampuh mah gitu ari sakatepi naon disebutna ari masih keneh urang sanggup mah gitu urang anteur ka hoyongna si pelanggan kitu baraya. Tah lajengna urang pasangkeun ieu teh naonna atuh ieu teh masangkeun bubeurna atos kantun masangkeun dodot baraya tuh. Dodotna ieu teh urang pasangkeun supados langkung estetik, langkung kumaha nya geunah kitu katingalina teh. Janten sregep wayang teh beuneur. Tah urang pasangkeun tos urang ayeuna masangkeun leungeunna baraya. Leungeunna tuh parantos dirakit teh nu tadi teh geuningan ku kuring di videokeun tah ayeuna kantun urang pasangkeun we ieu teh. Urang hijikeun sambungkeun tuh. Ayeuna parantos nyambung anu sabeulah kari anu sabeulah deui urang sambungkeun baraya. Tah ieu nu sabeulah deui urang sambungkeun oge urang pasangkeun supados nyaretel gitu supados lengkap ari naon disebutna awak wayang anatomi wayang weh gitu secara keseluruhanana urang rakit di dieu urang hijikeun urang jadikeun wayang utuh kitu tah. Ayeuna urang pasangkeun pangkatna tanapi tak-takna tah. Nu pasang pakukeun teu sawios dipaku ge da moal jejeritan ieu ari wayang mah nya. Jempe wae geuningan tadi ge dipakuan ku kuring tuh baraya. Teras wae ieu teh sing sregep nya makukeunana supados henteu udaran ke di mana dipentaskeun tah. Ayeuna urang turih urang colok we atulah urang pasangkeun sampuritna sareng hulu wayangna tah. Sapertos kieu baraya tuh urang spilkeun urang caketan baraya. Tah ieu pisan beureunan wayangna wayang golek satria beureum ieu teh. Beureum hejo kitu ieu beureum lah piraku da lain banteng meureun urang teh buta warnanya. Tah kitu baraya hatur nuhun parantos nongton dugi karengse ieu teh. Sakali deui hatur nuhun cag.